Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing kasadayana. Tepangkeun nami abdi si Papaujiah dina program warta Ciamis Media. Dina danget ayeuna abdi bade ngadugikeun warta ngeunaan kamardekaan Republik Indonesia anu ka-77. Dina poe Rebo anu parantos kaliwat tepatna kaping 17 Agustus 2022. Di Desa Panaragan parantos diayakeuna upacara meling poe kamardekaan Republik Indonesia anu ka-77. Tempatna di Lapang Cinaga. Nyanggakeun wawancara salengkepna. Naon wae kegiatan anu dilaksanakeun dina acara peringatan HUT RI? Dina acara peringatan HUT RI anu kahiji diayakeun upacara bendera HUT RI anu kahiji tanggal 17 Agustus 2020. Terus aya balapan ya. Aya paskibra. Nah, paskibra di Desa Panaragan di pancanang tugas paskibra MTS Asidikin kamu ngibarkeun bendera merah putih. Terus oge aya karansemen di dusun-dusun. Terus aya pertunjukan di sekolah-sekolah. Salah satunya aya di sekolah MTS Asidikin. Aya marching band. Oke di pancanan tugas kangge obade tapi aduh. Saha ai paherdi teh? Tadi paherdi teh nyaeta kepala Desa Panaragan. Dan pupuhna anu ngageugeuh Desa Panaragan. Di mana upacara peringatan HUT RI dilaksanakeun? Acara HUT RI Desa Panaragan dilaksanakeun di Lapang Desa Panaragan anu ayana di Cinaga. Iraha upacara ieu teh dilaksanakeunna Kaping 17 Agustus tahun 2020. Nah, upacara ieu dilaksanakeunna di Lapang Cinaga. Mumpung leres. Kumaha kaayaan dina waktu peringatan HUT RI? Kaayaana nu kahiji meriah. Anu kadua paskibra lolokan. Janten sumringah sadayana walaupun kelodokan terus penuh perjuangan tapi sadayana ogenan bahagia bangga nya kanggo narayakeun hari ulang tahun Republik Indonesia. Bapak turnuhun parantos kersa janten narasumber dina dinten ayeuna. Rupina sakitu dina danget ayeuna. Sim kuring si Papaujiah nedah hapunten bilih aya kalepatan kahilapan sareng cariosan anu kirang merna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.